Bismillahirrahmanirrahim. Allah di jero kolbu. Nah, eta teh anu dina Al-Qur'an ngedeng qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Pokok namanya nama nantung diuk ngedeng jeung sajabana selalu inget kalau atuh teh dibuat-buat ya kolbu nangis pinuh ku Allah. Henteu dipaksakeun keur nangtung inget ka Allah keur diuk inget lain eta mah kos kitu mah injection. Ih aing mah teu meunang hebat saeutik sia mah. Eta mah langsung. Jadi eta mah teu bisa disurahkeun. Ketika aya jelema nu nanyakeun ayat eta, kumaha aslinya hartikeun kiamah wa kuna wal jurmi atam faqana faqale. Oh, lain surahkeun. Dina thariqah mah kos kitu mah rasakeun. Ketika geus boga rasa atuh emang terus-terusan jajana mah diu karasa, nangtung karasa ngedeng hiji dan lain sebagainya. Zahir bisa bareng qalbun. Eta mah hanya jelema nu dibere rasa ku Allah karena istiqomah. Nah, hiji-hiji dah huruf mukakeun alam eta. Madak dengan la ilaha illallah sesuai dengan aturan bakal kabuka alam eta ku huruf-huruf nu tadi likuli harfin isban wahidat iyalah keistimewaan kalimatun thayyibah lamun geus terus sesuai jeung tadi dibagi opat keur kahiji be la ilaha illallah nomor kahiji Allah aya Allah karasa kuari ayana Allah encan naik tah heulanan ketika geus ngarasakeun ayana Allah guru mursyid nyahoeun kadieu ya kadieu naik maneh kuari naik Allah geus lain make sungut geus lakin make letah beureum balem kalbu paenkeun geus tak kanyahoan ku guru satungtung guru neuleukeun bari manehana can boga rasa balik taekeun ai kuari mah torekat lain kitu naik geus ijazah nya geus meuli emasnya 100 gram mahar kok jadi hikmat sih ieu mah jadi make mahar sadar lamun can dibere mobil mama meuli taekeun ih goblok torekat sih ke mobil nah ieu saralah gua geus fotokopi bae geus awalkeun mah torekat mah lain kitu awal mantep kuari tah saralah jelema atuh guru mursyid mah kudu ningalikeun ka murid didinya keneh mandek didinya bae lain cara ngaji amil mah sia geus tamat encan aju sia neung tapi kula neuk balik eta bae fotokopi tah takriban tak dadan kadang-kadang tarkibadana fotokopi geus sia tak talar sarua bae eta ge nang mama-mama keneh oh geus aya ngaji amil mah bisa atau surat ondang fotokopi bisa sebarkeun atuh lolos torekat teh bisa sebab naon iya ngawurukan nyingrai-nyingarakeun alam tiga-liga nah wari geus bisa Allah ulah gancang teuing sesuai dengan detak kolbu detak jantung Allah awas kenceng teuing ulah kendor teuing ulah jantung sesuai jeung detak jantung Allah oh iman do Allah ambo dijemping-jempingkeun burung siap emang motocross nah jauheun guru mursyid bae siana laonan deuk ka mana ja Allah na aya buru-buru amat Allah na aya di diri sia bener sia salah sia aya di diri sia untung sia rugi sia aya di diri sia Allah mah mere ikhtiar ka sia ieu deuk galengiteun ikhtiar sok geura sing rapi da sing sesuai jeung aturanana sakumaha guru mursyid kuari istiqomah kehadiran Allah istihdor Allah teh istiqomah kuari geus mulai aya di alam Allah naik sesuai jeung aturanana dan lain-lain sebagainya nah iyalah Tuhan Syabdul Qadir fa hurufu hadhil kalimah 11 harfan fasbatallahu fi atladil galida likulli harfin isman wahid likulli alamin salasat maka Allah netepkeun ka qulubal muhibbin moal aya istihdor Allah moal aya hadir Allah lamun teu cinta heuh mentak qulubal muhibbin
encan arifin ketika geus dibere rasa engke fa asbatallahu biha qulubal arifin mantak la ilaha illallah na la ma'budu bihaqqin syariat naik la maksuda bihaqqin urang keur berangkat ketika geus dibere rasa la matluba bihaqqin urang kuari naik bae sorangan bae hatu si hayang ragag ditangkal kalapa unu naikeun unu nurunkeun urang mah biasa bae la ma'budu bae. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sadaqatun nafli fatahrumu alaih. Anapun utawi sedekah sunah iku maka haram ya sadaqatun nafli alaihi ingatase Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'an ala kompak. Sedekah sunnah haram Kangjeng Nabi khusus. Wa amma 'alal alilan anapun utawi sedekahun nafli ingatase pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi fatahilu iku maka halal ya sedekahun nafli aika keluargana sedekah sunnah halal. Tapi waqtaro qaumun at-tahrima lan milih sapa ulama ing at-tahrima den haram. Tapi cek kaum-kaum yakni ulama jaisa kaum-kaum nama teu nyahoeun dalil. Ieu mah kaum nu nyahoeun dalil berarti ulama. Utliqal qaum wa huwal umum wa urida bil ulama alladzi huwal khusus min itlaqil am wa iradatil khas. Jadi majaz mursal. Jadi laisa kaum-kaum aja Habib ge kaum. Kaum jahe. Nah, li'umumil adillati wa tahaggugil illati karena umumnya pirang-pirang dalil lan narima nyatani illah ditinjau tina umumna dalil sakumaha tadi inna shadaqata latambagi li ali Muhammadin eta bahasa umum sedekah teh geus atuh ku umumna eta sanajan sedekah sunnah haram bae geus atuh patarik-tarik ulama teh ngamaknaan sedekah geus aya sedekah wajib jelas haram sedekah sunnah dipermasalahkeun ieu lain bagian urang ngabahas kos kitu teh bagian ulama anu malakat ilmuna 12 pan anu bisa ngagali melalui usul fikih. Geus urang mah ulah hese-hese deuk dahar teh lah tinggal di meja bae siuk dahar. Ulah nyaritakeun ngawaluku ngagaru. Segala nyaritakeun nandur. Terus reuneuh wereng sia. Nah, geus urang mah dahar meja siuk siblek beres. Lantaran urang mah odob. Oh, dobat. Usoli dipermasalah. Kunut dipermasalah. Ainu teu subuh teu dimasalah. Loh. Geus urang mun carita umum. Geus belapan mana bae tah anu nuju kana umum diitungan ku ulama sok baca Ghayatul Usul, baca Jamul Jawami. Aya anu nelikana lafadna umum aya anu katerapan ku al jadi umum aya dikutakati bahasa teh katempelan ku emak katempelan ku inam wah pokona mah lah geus serahkeun ka santri bae geus nu teu ngaji mah maning ta hese kaji teli ala sadaqata ayyudun min awsakhi amwalin nas ngan haju ulah sok putak peta kiai sok haju putak peta becak abah agama can ditanya can naon geus loba ngadali eta mah kos jelema boga penca eueun naon punca penca bae
Eta tos anak buah Haji Agus. Atuh lah naon bencana naonan aya musuh lompat. Atuh lain kitu. Kata kiai ge ulah waka dalil tenang we nanya eueun nu nanya atuh nu biasa bae. Ke lamun aya karak diuk sia. Geus siap sia ngahareupan aing. Ye moal pati-pati ngawuduk aing mun teu boga kalapa. Kakarak dikitukeun da pamit abdi. Ye kitu jadi kiai. Ulah waka biasa bae. Malah anu nanya ge kudu api-api heula. Cara Ki Khairun jago ngajina disebut Kiai Kokok Bluk. Tilok ngomong tilok naon ya nama cicing. Ke mun aya nu nanya keke. Asana mah di parukunan aya cenah. Ngajawabna ge parukunan. Atuh lamun Habib mah anu nanyana dijawab ku parukunan. Gua juga tahu. Geus nyaho keke takrib asana takrib. Halaman sekian coba kurang puas kene asana di Fatul Win aya naik asana di Fatul Wahab aya tuh pagi asana tah halaman sekian ketrukeun ilmu sia ambo eta pan minantuna boh keur ngujuna fidyah balak tuga hadzal mal kafaratan ama pidimati keur mejina ngeliling eta di geleduk eta minantuna bah asana cenah ieu eueuh ti dituna ti Kangjeng Nabina cakiana. Ieu kos ieu pagawean bid'ah ieu. Omong cek Herun. Hayu bae kan laksanakeun jeung guru-guru anu make. Lain kitu ba kudu jelas dalilna. Henteu ke bae ke di imah cek Herun. Maning kuari mah cenah loba kiai. Diuk sia. Ketrukeun ilmu sia lamun aing eleh terus jeung anak aing lamun sia eleh tolak anak aing balik sia ka ditu pan ngageleger eta atuh begitu ditanya tuh bisa dalil tolak balik tolak eta aduh badak tenang kiai atuh pare ge lamun eusi tungkul waktu ieu mah aya kadal menca. Masya Allah. Ya Allah aya kararas menca. Be. Giliran aya musuh. Ma. Lumpat. Nah, ieu aya bari di lumpat. Li'anna sadaqata aydan kallazatuhun sadaqah aydan manin min awsakhi amwalin nas. Ikut tetep saking pirang-pirang daki, pirang-pirang harta manusia. Wa aluhu aqaribu lan utai pirang-pirang keluarga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqaribu iku pirang-pirang karabat Kanjeng Nabi. Wa hum lan utawi iya alun Nabi Banu Hasyim. Iku Banu Hasyim wa Banul Muttalib lan Banul Muttalib. Aina Syafi'iyah ing dalam munggu mazhab kang bangsa Syafi'i. Lamun aya nu bani atuh ganti Bani Waban lah unu nyeleye cekena aya geus kumaha siapa atuh Banu Hasyim dan Banu Hasyim faqat indal Malikiyah wal Hanafiyah wa indal Hanafiyah hum khamsatu butun lan utawi ya alun Nabi ing dalem mungguh kang bangsa mazhab Hanafi iku utawi ya aluhu iku 5 pirang-pirang turunan in Bani Hasyim suwiji saking Bani Hasyim wa lan utawi ya khamsa iku butunun min Bani Hasyim itu iku 5 pirang turunan kang tetep saking Bani Hasyim wahum yang nutia khamsatu butun iku alu Ali pirang-pirang keluarga Ali wa alul Abbas pirang-pirang keluarga Sidina Abbas wa alu Ja'far lan pirang keluarga Ja'far wa alu Uqail lan pirang keluarga Uqail wa alul Harith dan pirang keluarga Harith tafsiruhum lil ali akhas maka utai nafsiran khamsah kadu pirang-pirang ali iku kan leuntang at-tahlilul labzi utawi kilaiki iku urayan kang bangsa lafaz inna shadaqata ta ayat zakata la tambagi ta la tahilu mantak la tambagi kumaha siakul kalam
ayalatan bagi latahilu, ayalatan bagi terjadi wajaba, ayat sunnah dan lain-lain sebagainya. Li ali Muhammadin taqaddamal kalam alal al, sari madingina para rasan alal al ingat seberang keluarga fil hadis 176 Sofas 294. Innama hiya awsakhun nas tathirun iku nyuciakeun li amwalinas kadue pirang-pirang harta manusia wa nufusi lan pirang awaken nas. Qaulallahu ta'ala ngadawu sapa Allah ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Alab sira saking pirang harta nas shadaqatan sedekah cokot sedekahna ti harta manusia tutahhiruhum kang nyuciakeun sirahum nas supaya bersih hartana numantak di negara khalifah di negara Islam jelema geus kitu nisab zakat tidak zakat paksa wajib dipaksa lantaran karunia kanya supaya bersih jaga di akhirat wa tuzakihim bisa nyucikeun sirahum nas biha kalawan shadaqah pikul hadis tahrimuz zakat ala nabi yaiku den haramkeun zakat ingat kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan pirang keluarga kangjeng nabi. Ari alasanana wa ilatu tahrimiha lan utawi elat dan haramkeun zakat iku karamatun nabil karim mulya de kangjeng nabi kang mulya wa ali lan pirang keluarga kangjeng wa tanziyun lan den bersihakeun nabi wa al anil awsakh saking pirang kerareget. Rawil hadis Abdul Muttalib bin Zubair bin Haris bin Abdul Muttalib al-Hashimi ummuhu Ummul Hakam. Utai mboke Abdul Muttalib iku Ummul Hakam bintu Zubair bin Abdul Muttalib rawa anhu Abdullah alai ngariwayatkeun anu saking Abdullah sapa Abdullah ibn al-Haris wa ibnuhu lan anak Abdullah tegese Abdullah qala ibnu Abdul Birri mata sanata satain wa sittin kalem mati Abdul Muttalib di dalam tahun roro lan 60 212 an Zubair wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. فحروف هذه الكلمة 12 حرفا kautai pirang-pirang harap ikilah kalimah la ilaha illallah iku 12 apane harapan-harap. Asbatallahu fi aqwanil qalbi maka netepakeun sapa Allah ing dalem pirang-pirang latar ati izat ing dalem ari kali asbatallah likulli harfin kadue saban-saban harap isman wahidan ing aran kang likulli alamin salasatu asma bisa dilangsungkeun ku tetep kadue saban-saban alam tawi telu pirang-pirang alam. Asbatallahu biha qulubal wahbin kama qala Allah ta'ala kana tetepkeun sapa Allah biha kalawan salasat asma atawa biha kalawan hadhil kalimah ing pirang ati mahibin kama qala Allah ta'ala kaya orang yang ada sapa Allah sabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah lam bi muradi tepkeun sapa Allah yang akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh kalawan ucapan kang tetep ing dalem kauripan dunia lan akhirat. Anzalallahu alaihim sakinatal anas maka nurunkeun sapa Allah ing atase alladzina amanu ing katentreman ari batallahu syajarata tauhid lan netepkeun sapa Allah ing tangkal kayu tauhid ing tauhid kang kaya tangkal kayu. Asduha zabitun fil ardi sabi'ah kang utawi akare pongkole ya syajarah iku kang tetep ing dalam bumi kang pipitu bal fisra baliktah ing dalam sapatan far'uha fis sama' dan utawi cabange dahane syajarah tauhid iku tetep ing dalam langit ila ma fawqal arsy tekabaring barang kang sedukuring arsy. Qala Allah ta'ala ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' kasyajaratin thayyibah ikai iku kaya tangkal kayu kang bersih
kang utawi pongkole syajarah iku kang tetep far'uha sama lan utawi dahan syajarah iku tetep ing dalem langit. Urang maca kitab ieu keur diajak ngalalakon kutuan Syekh Abdul Qadir ka alam gaib. Lamun urang diajak ngalalakon ka alam gaib berarti ninggalkeun alam zahir. Lamun urang kuari diajak ngalalakon ka alam gaib, alam zahirna teu ditinggalkeun. Ragang jis urang endek siap ngalalakon ka alam gaib kudu siap ngaleungitkeun alam zahir. Lain ngaleungitkeun haju urang teh ngubur maneh di tanah, lain ngaleungitkeun alam zahir haju urang teh lulumpatan. Ta'aluk nahate ulah aya mobilan di jero hate, ulah aya kareta di jero hate. Cenah kiai paling ge orang Subang. Urang Subang mah masalah. Urang Karawang nambahan. Atuh beuki lelem da Bang. Ulah. Ahli thariqah wiridanana pertama la ilaha illallah, Kadua Allah 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 Allah. Mun geus wayah. Katilu huwa mun geus wayah. Kaopat Al-haq nu kamari dicaritakeun. Jadi dibagi 3 horenganan, 12 bagi 3 opat. Geus atuh pertama kolomna opat, mutawasitoh opat, engke tahap akhir muntahi opat. Naik engke ka dituna al-hayyul qayyumul jabbarul wahhab opat. Naik deui al-fattah al-wahid ahadus somad hiber. Kamana kahaya babari tah ngomong mah babari tah ngomong titah ulang ngadahar lauk bae pantang salila 40 poe bae pantang ulang ngadahar lauk daharna teh anjing uyah bae paling di dagingan setik. Geus agak eueuh tambahan urang titah nyepi besa jam besa peuting ngagigeu. Ai wiridan mah gampang, tapi praktekna sesuai jeung aturan. Endek naon eta istihdor, ngahadirkeun Allah di jero qalbu. Nu mimiti di sodru supaya ka qalbu, ti qalbu kana fuad, ti fuad kana lub. Ieu deuk utar atur eta. Nah, di dieu fa hurufu hadhil kalimah 12. Huruf kalimatun thayyibah la ilaha illallah kamari kan geus dihitung kurang 12. Fa asbatallahu fi atwaril qalbi idzan likulli harfin isman wahidan. Ku Allah ditetepkeun dina latar qalbu urang tiap harap teh aya ngaranan la lam eta aya ngaran asma Allah. Aya hamzahan hamzah eta ngandung makna isman wahidan. Ila lah deui aya hartian lain sambarangan. Aya haan hakna aya isman wahid. La ilaha illallah teh pinuh ku ngaran-ngaran Allah.
urang teh endeu ka alam gaib. Alam gaib di dieu lain alam gaib cara anu osok tararapa di gunung hayang keris. Alam gaib di dieu lain alam gaib cara anu zarah ka kuburan sok ngedeng mah di kuburan. Nah, haju aya impian-impian. Ujung-ujungna mah hayang dunia-dunia kae. Alhamdulillah cenah barang zarah ka dinya ngimpi masyaallah teu datang bokor emas ya. Sia mah kanu kitu deui. Tah likulli alamin salasatu asma tiap alam tilu ngaran. Mantak ahli thariqah mah lamun merecai cukup bae kubis. Bis cukup. La ilaha illallah teu kudu langsung la ilaha illallah. La beres. Maksudnya lah cager jadi gering. Geus moal ka harti sebab alamna geus dinya. Urang memakai alam zahir nyana geus alam eta geus lain deui. Sebab di alam eta mah bila lukin wala harti. Teu kudu ngomong. Nyana geus aya nyulusup di alam eta karasaeun teh ku ahli karasa. Nyana pindah di alam zahir ke alam batin teh karasa. Hanya jelema-jelema nu dibere rasalah ku Allah. Dek percaya dek henteu lain urusan sia. Wah cenah namanya wali si kos kitu. Dia tuh urusan lain urusan sia urusan we sia. Dek naon atuh ngomong-ngomong ka aing jaing mah di wali-wali sakieu di lain wali sakieu. Mun cenah wali si gagah kos kitu ja wali mah biasana merengkeun. Iya tuh lah urusan sia. Urusan sia dah mah sebab dek percaya dek teh urusan sia. Aing mah aing Allah. Kos gitulah para aulia Allah. Sebab teu ngaharep ka makhluk, ngaharepna ka Allah. Justru nyana ngajaga adab ka Allah. Ketika aya batur teu percayaeun bahwa nyana luhur bunga. Ketika batur percayaeun bahwa nyana luhur sedih. Kok dibukakeun sih ku Gusti? Ari urang mah pan lain. Begitu mah haji kok hebat abah gue siapa dulu? Bener kan? Hebat kan? Mal kebal geng ngagos geus leuh. Hebat kan? Nah, iya. Fa asbatallahu biha qulubal muhibbin. Allah netepkeun ku kalimatum thayyibah ka hate para muhibbin. Lantaran anu boga cinta hanya wali. Mimiti kangjeng, turun sahabat, turun para aulia-aulia Allah. Henteu eleh hebat iblis sebenarnya mah jaleuwih ti heula diciptakeunana. Tetapi kunaon iblis disiksa? Iblis teu boga cinta. Hiji nya nyaho kahebatan Allah, ngaku Allah pangeran, ngaku kangjeng Nabi teh rasul panghebatna. Cuman eueuh cinta. Tah ketika urang teu boga cinta ka ahli Allah, introspeksi aya naon di diri urang. Mahal cinta teh mahal. Urang mencintai seorang waliullah eta geus luar biasa. Mencintai seorang kiai anu ahli Allah geus eta pohara luar biasa. Geus aya di lingkungan wilayatullah. Ketika aya jelema deket jeung kiai tapi teu cinta, atuh sakadar deket zahir. Malah di tukang menang ngajebian hijab. Hanya jelema-jelema nu kos karar itu geus basa bodoh. Naon bedana jeung kafir? Ya kafir ge wau jeung kiai ngan teu cinta. Cintana lain cinta urusan gaibna, cinta ka jelemana. Hayang di aku, hayang di naon kitu kan dibantu dan lain-lain sebagian urusanna syariat zahir. Tapi jerona teh cinta mun cinta ge nya iman. Nah, etalah mahalna cinta. Mantak di dia aya qulubal muhibbi. Nah, Allah netepkeun ku kalimatun thayyibah anu dibagi-bagi ngaranna tadi teh geus diheula tadi. Nah, ieu ka hate para muhibbin. Mimiti ngucapkeun la ilaha illallah
dibagi di ilmu tauhid la ilaha illallah zikir napi isbat. La ilaha pangeran illallah diisbat angin Allah. Sakitu di ilmu tauhid. Tapi ketika orang ngaji ilmu thariqah makna la ilaha pangeran nu kadeuleu ku mata. La ilaha pangeran nu kadenge ku ceuli. Pangeran nu kaambe ku iru. Pangeran nu kaletak ku letah. Pangeran nu kacekel ku leungeun. Ja pangeran teh horeng sama sakali. Gusti teh cenah aya ca Quran, Gusti teh cenah aya ca Kangjeng Rasul, tapi da teu kadeuleu ku mata, teu kadele ku ceuli, teu kadenge ku ceuli, teu kaambe. Gusti teh baca cak Allah terus illallah angin Allah aya Allah. Tah kuari bakti Allah la ilaha Allah illallah aya Allah pagedrug Allah jeung aya Allah. La ilaha Allah illallah aya Allah. Gusti kumaha ieu teh? Ngaguru atuh dia. Ngaguru sia, lamun teu ngaguru mah sia hese. Paling ge ngaji tauhid, napi isbat sakitu da bae tah. Ceramahkeun ku sia acara Ki Haji Pudoli. Atuh beres ceramah neangan amplop. Eta mah kos kitu tah mah. Napi isbat. Sebab naon? Pan ieu mah Allah teh nu kadeuleu hakikatna mah aya. Allah teh nu kadenge hakikatna mah aya. Gusti Abdul Admi bere atuh hakikat pan illallah aya. Atuh coba atuh Gusti keuna aya. Sok ngaguru. Diberelah cara ku guru kieu zikirna atuh sila nu rapi leungeun di mana? Sok tarik napasna hiji-hiji hurufan tadi geus dibejaan aya asma Allah. Engke etalah nu nungtun ka alam yakin tina la ilaha illallah teh sok wari makan pangeran nu kadeuleu nu kadenge nu karasa nu karagap di ilallah aya mah berarti kudu karasa sok atuh geura keuna karasa bejaan atuh ku guru mursyid sok geura mulai la ilaha illallah la ilaha illallah sapoe sabulan sataun. Engke ku guru di beja lain kitu atuh zikirna sia mah la ilaha illallah teh la duit. Atuh piceun duitna. Piceun. Ieu mah la ilaha illallah hayang bisa pencak jang naon pencak. Cara urang Cisoka. Ulah betenkeun. Lihat naon butan beten ngising di dinya sia. La ilaha. Ieu hayang mobil ulah aya. Sok gerak karasa gerak. Picenan pan aya Allah la ilaha Allah illallah aya Allah iraha ieu ayana Allah teh panasaran ahli thariqahna geus liwat ngaji tauhid mah napi isbat mah pagawean orok teh mah bau didalilan make mantek didalilan make syamsiah ditakrir segala rupa kok baca sanusina baca umul barohina kaharti tapi pentingnya tahajud henteu sebab naon lantaran can karasa la ilaha Allah illallah aya Allah supaya aya Allah na karasa ieu teh kumaha la ilaha illallah teh pan tadi kabogaan makna likulli harfin isman wa coba baca sesuai jeung aturanana dibacalah sesuai aturanana direnung riyadhah ngaranna tafakur jeung riyadhah mujahadah cak Allah sia mah tuturkeun guru sia bae ke aing nu mere tah urusan aing teh mah nu merena mah sia mah hayu bae heulana setahun 2 tahun 3 tahun kumaha aing bae hayu bae si aing neuleuk ka istiqomahan sia ketika geus istiqomah lem Allah tiba-tiba meretek secara teu ngahaja tiba-tiba aya karasa aya Allah di kolbu teh hese nyaritakeunana ketika geus aya Allah nu karasa henteu dipaksa henteu dihayal aya sorangan nyana kaget engke bakal aya Allah teh karasa rasa eta bahkan teu bisa dicaritakeun sebab perasaan kos urang cinta ka hiji awewe atuh sanajan ngebaklak bae nyaritakeun paling ge dijebian beus cinta bohong sia
kalbu urang karasa mulai dijaga aya rasa ketika dibere aya Allah di jero kalbu nu lain hayal lain dipaksa Allah mere bayangkeun ku urang lamun urang makhluk di jero hate aya khalik bakal nikmat maca Quran sebab eta kalamullah di jero kalbu aya Allah Allah nyita salat bakal ngeunaheun salat geus teu carita sabaraha rakaat tapi carita ngeunah mungkin duanya nama geus kuari mah nu kamari ieu spesifikna teh luar biasa ulah tinggalkeun 2 obat genep kuari mah geus lain ukuran eta ukuran ngeunah. Nah lamun urang kita salat teh ya kita salat kita inget ka Allah kuari jelema nu sarolat teh inget ka Allah nya mah ngedeng bae tapi inget ka Allah maning mana atuh man siapa beuki ngedeng ulah kaget lamun urang neuleut Gus Dur biasa bae nyelah Habib Lutfi teu salat diturutan ku urang teu salat abah di dia salat emang bagi teh kadang-kadang kieu beta mun jam 5 teh jam 5 mun tamu naon dieu bae kieu maca Quran teh naon teh kieu bae eta keur merenung keur bareng jeung Allah dibandingkan dengan maca Quran aja pede a'udzubillah a'udzubillah yang berkat sama a'u kos gitu tuh kan jeung nu salat sholli li qada'il hajat qada'il hajat emang sih hajat hayang naon ka bayar hutang Allahu akbar atuh eta mah salat tekan urang sholat hayang hajat dunia ya cak kalau pugu dunia mah ku aing geus diatur urang hajat sholat hayang hajat akhirat ku aing geus ditulis ya mah bakal ka anu emang ulah ukuran syariat mah meunang tapi ukuran jelema eta teu henteu nu mantak sholatnya na beda jeung sholat urang kita sholat teh kita inget ka Allah urang mah keur sholat pokok ka Allah inget ka dah urang mah keur salat inget ke perusahaan deres ka dahar ka perusahaan ka mobil ka itil eta kan keur salat inget ka nu nyenghelna naon ya Allah ya Nabi cak Allah tolol sia emang aing teu neuleukeun ka dia tah urang ai wali mah keur ngedeng Allah di jero kalbu. Nah eta teh anu dina Al-Qur'an ngedeng qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim pokona namanya nama nangtung diuk ngedeng jeung sajabana selalu inget ka Allah atuh teu dibuat-buat ya qalbu nangis pinuh ku Allah teu dipaksakeun keur nangtung inget ka Allah keur diuk inget lain eta mah kos kitu mah injection iya aing mah teu meunang hebat saeutik sia mah eta mah langsung jadi eta mah teu bisa disurahkeun ketika aya jelema nu nanyakeun ayat eta kumaha asli ngahartikeun kiamah wa wal jurma eta pakon lain surahkeun dina thariqah mah kos kitu mah rasakeun ketika geus boga rasa atau emang terus-terusan jajana madiu karasa langtung karasa ngedeng ngiji dan lain sebagainya zahir bisa bareng qalbun eta mah hanya jelema nu dibere rasa ku Allah karena istiqomah nah hiji-hiji da huruf mukakeun alam eta madak dengan la ilaha illallah sesuai jeung aturanna bakal kabuka alam eta ku huruf-huruf nu tadi likulli harfin isban wahidat iyalah keistimewaan kalimatun thayyibah lamun geus terus sesuai jeung tadi dibagi opat keur kahiji be la ilaha illallah nomor kahiji Allah aya Allah karasa kuari ayana Allah encan naik tah heulanan ketika geus ngarasakeun ayana Allah guru mursyid nyahoeun kadieu ya kadieu naik maneh kuari naik Allah geus lain make sungut geus lakin make letah beureum balem kalbu paenkeun geus tak kanyahoan ku guru satungtung guru
neleken bari manehana can boga rasa balik taekeun ai kuari mah torekat lain kitu naik geus ijazah nya geus meuli emasnya 100 gram mahar kok jadi hikmat sih ieu mah jadi make mahar sagala lamun can dibere mobil mama meuli taekeun ih goblok torekat sih ke mobil nah ieu saralah gua geus fotokopi bae geus awalkeun kan torekat mah lain kitu awal nanti kuari tak saralah itu lemah atuh guru mursyidna kudu ningalikeun ka murid didinya kene mandek didinya bae lain cara ngaji amil mah sia geus tamat encan aju sia deung tapi kula neuk balik eta bae fotokopi tah takriban tak dadan kadang-kadang tarkibadana fotokopi geus sia tak kalar sarua bae eta ge nang mama-mama kene geus atuh ai ngaji amil mah bisa atau surat ondang fotokopi bisa sebarkeun adolos torekat mah tetep bisa sebab naon iya ngawurukan nyingrai-nyingarakeun alam digaligeun nah wari geus bisa Allah ulah gancang teuing sesuai dengan detak kolbu detak jantung Allah awas kenceng teuing ulah kendor teuing ulah jantung sesuai jeung detak jantung Allah oh iman do Allah ambo dijemping-jempingkeun burung siap emang motocross nah jauh guru mursyid bae siana laonan deuk ka mana ja Allah na aya buru-buru amat Allah na aya di diri sia bener sia salah sia aya di diri sia untung sia rugi sia aya di diri sia Allah mah mere ikhtiar ka sia ieu deuk kalengiteun ikhtiar sok geura sing rapi sih Allah sesuai jeung aturanana sakumaha guru mursyid kuari istiqomah kehadiran Allah istihdor Allah teh istiqomah kuari geus mulai aya di alam Allah naik sesuai jeung aturanana dan lain-lain sebagainya nah iyalah Tuhan Syabdul Qadir fa hurufu hadhil kalimah 11 harfan fa asbatallahu fi aqwadil qalbida likulli harfin isman wahid likulli alamin salasat maka Allah netepkeun ka qulubal muhibbin moal aya istihdor Allah moal aya hadir Allah lamun teu cinta heuh mentak qulubal muhibbin encan arifin ketika geus dibere rasa engke fa asbatallahu biha qulubal arifin mantak la ilaha illallah na la ma'budu bihaqqin syariat naik la maqsuda bihaqqin urang keur berangkat ketika geus dibere rasa la matluba bihaqqin urang kuari naik bae sorangan bae hatu si hayang ragag ditangkal kalapa unu naikkeun unu nurunkeun urang mah biasa bae la ma'budu bae nah jadi tahap sesuai jeung aturanana rasa kanyahoan ke guru mursyid kok guru mursyid bisa nyahoeun atuh kadeuleu kan lempang kadeuleu sebab aya warna pewarnaan lamun jelema zikirna la ilaha illallah warna nu aya di dirina biru lamun nyana geus ngawirid Allah warna nu aya di dirina beureum lamun nyana ngawiridna huwa nu aya di dirina koneng lamun nyana nah eta aya warna-warna eta ji cenah jatuh kadeuleu ai dia kumaha lalakona ieu kadeuleu tidak pewarnaan nah iyalah guru mursyid kok bisa nyaut warna diri kadeuleu biru beureum koneng cenah hayang datang ka dinya dijeburkeun ku aing dia nah iyalah carita ahli-ahli Allah seperti kos gitu aya warna-warna moal bisa bohong jelema anu encan istiqomah dina la ilaha illallah na sanajan nyana ngomong torekat dihareupeun Nabi Lutfi misalna atuh nyahoeun Nabi Lutfi tapi senyum-senyum ya udah kayak kos gitu saya ini udah ngewirid ini udah lama terusin aja gitu tapi ini belum kerasa bukan dia atuh urang Pekalongan ge wae dia mah dia bae hanya orang-orang tertentu lah nganyana teu daekeun mukakeun geus hayu bae emang sakitu diberena geus aya tanda-tanda nyarambunglah ahli-ahli Allah jeung ahli Allah tina tanda-tanda eta moal kali sadunya urang kapanggih di Mekah urang kapanggih di Madinah aya tanda-tanda tersebut, saling saling senyum-senyum seperti etalah. Nah
etalah hanya guru-guru mursyid anu nyahueun tidak tanda-tanda muridna geus murid ulah terjelan ya abdi deuk ditaekeun tante ditali paku wae sia emangna sekolah SD mage jeung nyogok sagala rupa urang nyogok kata bloon sia mah ieu bener kan deuk ka Allah lain main sudak sogok deuk ka Allah dia bener henteu geus teu bisa ngomong taekeun abdi teu bisa sebab tandana aya deuk kumaha tuh nah iyalah keistimewaan kalimatun thayyibah fa asbatallahu biha qulubal muhibbin gabagala Allah taala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wallahu alam beradi yusabbitullah Allah netepkeun alladhina amanu ka jelema nu ariman anu imanna iman sampurna nu geus diolah imanna anu geus dibacaan ku la ilaha illallah nu mantap ka dina bil qauli sabit ucapan anu tetep la ilaha illallah istiqomah na ieu ditetepkeun ku Gusti Allah dina qalbuna fil hayatid dunya wa fil akhirah tenang tentrem moal aya anu kaluar tina kudrat iradat Allah nya nangis memahami seluruh pagawean al-afal kuluha minallah kembali ke Allah ndek kumaha ge kembali ke Allah sebab naon mudah sebab di jero qalbuna geus aya Allah lempang nang Allah teu boga rasanya diuk nang Allah teu boga rasanya seakan-akan nyana eueuh la ilaha illallah pangeran nu kadeuleu nu kadenge nu karasa nu karagap illallah aya berarti Allah teh kuari mah geus karasa ayana Allah ternyata karasana aya Allah teh horenganan ngaliputan ke seluruh alam anu tadi geus dibejaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir seluruh alam teh asmaul husna aya asmaul husna teh asma Allah aya Allah na aya di qalbu atuh deuleu gunung aya asmaul husnaan deuleu laut aya asmaul husnaan deuleu langit aya asmaul husna atuh tah mah Allah kabeh ternyata asma Allah ngaliputan seluruh alam ternyata horenganan eueuh hiji perkara nu eueuh Allahan atau dibalikeun ku urang eueuh nanaon horeng Allah kabeh tuh kan geus ulah diteruskeun engke sia ngaku Allah lebih bahaya eta kan rasa da mah dadu bandak ketika urang nyaritakeun ilmu tentang ilmu thariqah engke kadituna urang ngahaneng bekos ku budak ewe eta kos karar itu nah ndek kumaha ge emang kos karar itu kajen kumaha ge tinggal carana apakah ieu qadiriyah apakah ieu naksabandiyah apakah ieu usmaniyah apa ieu ghazaliyah apa ieu khalwatiyah apa ieu tijaniyah dan thariqah nu lain cara doang hiji be memperkenalkan Allah ngajak wau ka Allah sakitu asal melalui guru mursyid ulah berbau dunia guru mursyid asal geus berbau dunia geus moal usul ai zikir kan moal usul ahok-ahokan segala zikir tengah peuting ngaganggu nyeri huntung ndek ka Allah sih kos kitu di satu sisi nya ndek ka Allah di sisi lain batur kaganggu atuh pan tatangga goblok sia zikir bae huntu aing atuh pan didoakeun ku tatangga teu beres moal usul adab ka tatangga adab ka tetangga, adab ka keluarga, adab ka guru, adab ka lusahurun, adab ka nusahandapun, adab geus ulah kanyahoan norekat mah lain haju tasbih digubrak-gubrak kocrek illallah kocrek ku kaluarna ge dipanggul tasbih malah mawa hadam pang mawakeun ulah kanyahoan ieu urusan roh ieu mah lain urusan zahir urusan roh ieu mah berarti kan kudu aya anu ngabimbing roh deuk ka mana deuk kumaha ditujukeun nah ieu lah fa asbatallahu biha qulubal muhibbin urang encan bisa asana eungap amat cukup cinta bae ka ahlina wa adnan nasib at-taslib li ahli encan bisa urang mah aduh kikituan udang ti peutingna mandina zikirna cinta bae heulana cinta bae bagi dua jeung ka pamajikan lah heulana nah engke ge dibere tina cinta kan berangkat mencari engke penasaran nah ila yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit
fil hayati dunya wa fil akhirah. Urang boro-boro ngabahas Allah, ngabahas huwa al-haq dan selanjutnya eta penuh rahasia jeung makna anu urang melalui asma eta bisa naik ka langit. Lain lalagaan bisa nembus ka sapatala. Nu bantak eta Syekh Mansur bisa di sumur Zamzam itu set ka sapatala make asma la ilaha illallah nu di jerona aya 12 asma make eta Syekh Abdul Muhi bisa napak sancang atuh make la ilaha illallah anu diatur sakumaha tadi. Lamun kamari kula dongeng jeung Habib Lutfi aya jelema berangkat jeung santrina kemudian manggihan walungan gede, begitu manggihan walungan gede dek nyebrang eueuh parahu eueuh kapal sedengkeun ieu dek berangkat ka ditu bingung jol bae guruna sebut ngaran kula cak guruna yakni Abul Abbas Al-Mursi guru Ibnu Athaillah sebut langsung dihadiahan bareng ila ruhi Syekh Abul Abbas Al-Mursi Al-Fatihah set begitu dihadiahan kadeleuna laut teh batu kan leumpang kabeh muridna kabeh diajak kabeh bisa napak sancang di luhur eta kakarak teh hadiah doang ka guru ka waliullah kutub encan tuan Syekh ieu mah cerita Abul Abbas dongeng Habib Lutfi berangkat set muridna encan puasa murid encan suluk lantaran percaya ka guruna ngilu ka bawah bisa leumpang salah sahiji muridna di tengah-tengah ieu urang encan puasa encan naon cenah bisa kos kieu ieu mah mudah-mudahan sihir ngalelep ka urang ngalelep ka urang lain tuh sia mah hasud ya Allah ya Rabbi kulantaran nyileuk guruna kurang ngalelep cekel ulah suzon sia ka ieu nyahueun guruna lantaran suudzon nya nakanyan husnuzon balik deui husnuzon balik deui husnuzon napak sancang deui. Masya Allah urang lamun nyaritakeun asma Allah dibawa ku asma Allah ulah ku asma Allah ku jelema ahli Allah bisa bareng ndeu kumaha tuh kaistimewaan ahli Allah ngan nyana embungeun besi kanyahoan embungeun bisa ahli-ahli Allah teh embung cukup sorangan bae ke kapanggih di awang-awang ke kapanggih di anu ke kapanggih nyana kaparanggih kos urang kan kapanggih di planet kapanggih di klub atuh sarua urang-urang nyana-nyana atuh urang main hotel kapanggih di hotel urang main proyek cara Haji Firdaus atuh kapanggih di aspal atuh atuh Kipu Doli atuh proyekna atuh proyek ngariung kapanggih jeung kiai nyahoun nya kiai mana Habib mana tah lamun dek booking ka nyana asal aya perpuluhna bae sih atuh samakom seperti eta lah ieu keur carita seperti eta lah wali jeung wali katu kaparanggi emang teu kapan katu kaparanggi nah maka kulantaran kita tetepkeun fa anzalallahu alaihi sakinatal anas ieu ngabahas sakinatal anas wallahu a'lam.